coba ku didinya bayangkeun nya ku kabean bayangkeun kumaha lamun pia palen cupi-cupita nonton vlog urang. Sadayana nya nu ti kaler ti kulon ti kidul ti wetan. Balik deui di vlog Mang Dana. Dan iya hari terakhir puasa, alhamdulillah urang ayeuna keur di lembur. Jadi hari terakhir di lembur peuting urang mudik ka Majalengka. Nah, tadi nama urang rek ngevlog di Bandung, cuman karena kamari aya suatu hal urang sare udah leukabeuragan jadi teu sempet ngevlog. Pokona mah ikutin terus urang kumaha ramen. Aya anjing tingali. Aya anjing. Pokoknya namanya ikutin terus kumaha ramena orang di lemburnya. Yo. Anjing sia ngeganggu wae pembukaan aing anjing. Dasar anjing sia mah. Let's go. Yo, jadi ayeuna urang aya di alun-alun Majalengka. Jadi alun-alun Majalengka ieu salah sahiji tempat favorit khususnya ke orang Majalengka nu cicing di kota. Jadi loba pisan anu keur nasok narongkrong di dieu nya, nu babarongkohan, nu boga kabogoh mah pokoknya mah nu hayang apal jerona aya naon wae tinggali terus. Pak Salim ya, jadi Pak Salim ieu teh anu punya sok nyewa-nyewakeun ieu nya apa ya? Desa Anak. Jadi mu paling nyewa teh sabaraha, Pak? Rp10.000 per 20 menit. Per 20 menitnya. Bukannya tiap tabu sabar apa? Tos asar sampai tabu 9. Nah, sampai tabu salapan ungi ya. Yo, panas pisan. Sumpah urang hayang pisan nyobaan siga ieu non bebecaan terus mau mobilan gitu ngan urang era keur berduaan. Tapi kok lalaki jeung lalakinya. Sumpah di dia beki sore, beki rame, beki loba pengunjung. Pokoknya mah ya tempat alun-alun Majalengka cocok pisan komo anu keur jomblo daripada di imah Terus jeung anu geus keur boga budak. Soalnya loba pisan pangulinan budak. Terus mayarna murah deui. Jadi nyeun budak bahagia mah teu kudu diajak anu mahal-mahal Ngan hiji euy eta non kurang teresepna ningali sampah, loba sampah di mana-mana. Padahal non tempat sampah oge aya gitu. Jadi tong miceun sampah sembarangan, kurang jaga lingkungan bareng-bareng lamun teu kurang rek usaha deui nya. Ya aya pertanyaan khususna ke warga Majalengka nya. Aya nu apal teu kunaon kok patungna kudu gambar laut gitu. Padahal kan Majalengka jauh ke laut, bener teu? Nya. Aya nu bisa ngejelaskeun coba komen di bawah. Komen di komentar. Teuing karena ieu teh si lauk teh lauk goreng gitu. Jadi lauk mesti digoreng terus make kecap Majalengka. Jadi rada hideung gitu. Terus dijieun we patungna. Sip. Nah, jadi tong buang sampah sembarangan tuh soalnya karunya sih ya. Tuh ngali memawa sapu we tinggal. Karunya capek meresihana. Cong ke asup vlog urang Ya. Jadi sepocong ieu paehna tadi teh non diperkosanya. Tragis. Eta ari sejauh ieu sok kegiatan pernah manggil jurig tuh? Alhamdulillah teh. Asli orang mana? Orang Panyikiran Jati 7 jomblo tuh? Udah punya anak kali. Oh, geus punya anak. Yang geus mau punya anak. Sia si teh karunya teh beungeut teh. Kunaon eta teh? Ieu lupa kacakar. Kacakar kunaon? Hayam? Kucing. Kucing. Cinggarok ya tahu. Aduh. Kosong. Rambutnya halus sih karena ya duta sampo pentin. Nah, terus kan lo baru nanya, lo baru terpercaya bahwa orang teh arana fiksi. Eta teh fiksi teh arana asli.
Jadi kunaon bet diarahkeun fiksi urang tanyakeun ka bapak urang. Pak kunaon bet dinamikeun fiksi? Fiksi upami bahasa Sunda mah diambil letterna. Jadi sengaja seorang orang tua ngasih namina fiksi, lengkapnya fiksi aunoropik. Jadi pertolongan yang penuh cahaya pertolongan. Cahaya pertolongan. Iya, Aunuropik Muhammad Aunuropik. Berarti aunuropik mana cahaya Iya, pertolongan. iya Aunuropik. Ada Kalau fiksi, fiksi letterna jadi apik serasi, mudah-mudahan dalam kehidupannya dari mulai lahir ke alam dunia, mudah-mudahan apik serasi dalam segala hal yang membahagiakan atau menguntungkan. Yang pasti selamat atau bahagia dunia akhirat buat anakku jagoanku. Amin. Oh berarti fiksi teh singkatan fiksi Apik dan serasi. apik dan serasi. Oh. Iya. Kan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mah fiksi teh khayalan. Dunia nyata sugan eta. Tapi ayeuna di lamun di sosmed mah terkenalna Mang Dana kumaha. Jadi bisa fiksi ke Mang Dana. Ya mudah-mudahan wae Mang Dana teh dananya ngalir terus. Nah, amin. Mudah-mudahan loba dana. Urang paling resep lamun di lembur teh kieu jadi tenang gitu. Jauh ti hingar-bingar kota, tata-tetet mobil. Tapi hiji problem, tiap urang ngevlog lamun di lembur eta teh sok aya suara hayam dan eta mengganggu otak urang. Coba ku didinya bayangkeun ya, ku kabean bayangkeun kumaha lamun piapalen cupi-cupitan nonton vlog urang. Tiba-tiba urang keur ngomong terus aya petok hayam gitu eta aduh ya Allah. Jadi eta kualitas vlog urang teh kumaha gitu. Ya, urang paling teresepna eta hayam hiji suara hayam. Mang Dana enggak makan? Duh hayam. Mbak, yuk. Mang Dana enggak makan? Enggak, aku mah lagi susah neureuy. Makan atuh biar lintuh. Ayam, please. Oh, makan. Ayam pucet boy. Allah, apa? Ayam. Makan atuh biar lintuh. Mau aku mah gak mau makan, maunya juga masuk surga. Ayam. Ya pucet, sekali di sana pucet. Siap. 1, 2, 3, yuk. Makan atuh biar lintuh. Gak mau aku mah gak mau makan, maunya juga masuk surga. Salat aja. Anjing. Hayam edan, hayam edan. Susuk saya. Susuk saya. Kira kuduku langsung kudu. Siap? 1, 2, 3, yuk. Ah, gak mau makan, aku mah. Anjing. Astagfirullah. Ayam, please. Oh, makan. Gara-gara si ieu tah vlog urang jadi gandeng, gandeng noise, si teh gandeng suara hayam kakokok. Pencit sa. Allah